Rek, ai sekolah kumaha enak ka STM. Maksudnya masalah biayana. Aya masalah biaya mah amun kelulusan mah da eueuh deui teh bungutan biaya nu lain eta mah jadi jeung pakaian perpisahan. Oh, wah di nu lain-lain. Oh, di nu lain. Maksudna urang keur teu barogan duit masalahna euy. Urang ge kamari kan kitu budak ke perpisahan teh beli pakaian anu perpisahan model kabaya, ujung dangdananana gitu. Heeh, maksudnya kan anjakeun teh emang geus pengalaman kan urang mah karang arek maksudnya ieu budak kumaha-kumaha ari geus yakin mah urang kan persiapan mun lamun eueuh duit rek neangan mun kumaha carana nya suka gitu mah berarti. Hai gitu urang teh kudu bingung-bingung teh lah. Cah kitu. Ai di setting mah pasti aya harus beukeun biaya gede maksudnya gitu. Jadi di sekolahan mah geus eueuh biaya. Oh ya syukur ari gitu tuh. Itu tiga baru budak euy. Si andanya si Alek, wah ini tipu ah. Tapi mah asli mah yeuh. Woi, Lek. Nanti. Aya di mah, tawuran. Mana? Di mana cenah? Alek, Ayo kali. Wah ini tipu. Budak katona. Di HP. Wah, bah. Lek, burak. Mana si Otin teh goblok nih, Lek. Eueuh sing nu kahuruan. Goblok balik gitu. Wah, ayo budak. Aing ini capek lu lupatan. Goblok. Balik. Oh no. Terbalik anjing ini capek aing. Goblok. Ada si mah. Aing ditipu di wae Lek euy. Aduh aing. Hangar wae si Otin. Itu aing nah jeung HP eueuh di. Di goblok. Oh no. Oh, sotim terbalik. Wah, ieu budak teh nya tuh bener ya. Aduh, aing kumaha ieu HP sia jeung kantong. Ayo geus urang tengan. Terbalik si Otin di sana mah. Balik ah. Goblok si Otin mah Lek, urang teh kaimana Lek. Oh, aing keur mat capek. HP jeung kantong terbalik sotim anjing ah. Coba aya. Heula, bising asat teh. Wah. Tim, Tuh sotim aya. Tim. Woi, sakadia. Naon? Beres yeuh. Aing kantong aing Sekantong aing ban jeung HP itu. Di mana? Di jamak lu ngagawean aing. Bermain teh capek kantong jeung HP eueuh. Lalu kahuruan mana eueuh. Eta mah heureuy aing. Si goblok Aing mulai capek. Aduh. Kantong aing di mana? Pas ya di itu tuh, di mana? Di tempatna, ku aing teh tadi. Maju. Aing jeung siap dulu. Ayo tuh. Ayo, soal aing nempel teh.